Ketika aku mau jajan, bakso aci, Mbah Oden. Stok lobster aya sabaraha hiji ayeuna? Stok lobster aya sabaraha hiji ayeuna? Ih, anger geus tarang ngadenge teh. Hai, ka mana? Naon? Semoga jam buka kan? Kan kewe sore naon? Aya info anyar. Naon? Bakso aci aya nu para buka anyar, bakso aci bakso aci Odin. Wah, di mana? Astagfirullahaladzim, cik atuh ulah ngabawa teh bener, nya ka dieu rek datang mengajakan Godin. Teh ulah kabawa ku si teh ieu teh kamari ajakan ka dukun, terus rek nualkeun budakna, ayeuna rek ajak Godin. Cik atuh teh. Ulah mamawa teh bener atuh. Udah. Lain, Teh Eri ngajakan Abi aya bakso aci nu anyar, nu Mbah Odin cenah ngaranna teh kitu. Si teh tong kabawa teh. Puasa teh inget ya teh bulan puasa. Kan Godin segala. Dikira atuh kudu jadi contoh keur budak. Kalau kadek Godin. Lain, rek ngajakan ieu ka bakso aci Mbah Odin nu anyar, nu keur viral bakso Teu aci. nya tinggal di teh kikian ieu mah rek ajak Godin teh. Tong kabawa oma teh. Cik era ku budak teh. Bae teh antepkeun. Balik ngomong di dieu mah. Ayo tuh, ayo. Yuk di dia di dia ngobrolkeun. Cik aing mah pecat si udah teh aing mah ni larudet ngadenge ge uyuh di dieu mah teu lieur. Kamari oge eta teh enggeus rek dipecat, ngadan longseran ngajalan asbes geura. Si goblok ada anehnya bener. Terus matakna ieu mah. Antepkeun we. Urang mah nya panggil jeung si udah teh salah we jeung salah tuluy. Can aya nu bener sakalina bener, ku urang disalahkeun karena bener pira aku kudu kitu wae. Berarti aing teh sarua nu burung jeung nu gelo kitu mah. Tapi dia mau narima disebut budak mah geura. Kurang gerawan geura ayeuna nya. Audag. Audag. Tuh kan tengah denge. Audag. Kudu dikeprokan. Audag. Ancek abi ge. Dikeprokan mah. Kumaha teh? Audag tungguan toko. Abi rek beli heula bakso aci Mbah Odin jeung Teh Eri. Astagfirullahaladzim, si teh kabawa Godin oge, teh ulah sok kitu teh. Arah-arah teh. Teu nyambung geus liweuh. Astagfirullahaladzim. Si teteh rek ngaleos, rek ngarujak ganas jeung bangkuang jeung si teteh ieu. Astagfirullahaladzim. Anjing beuki teu nyambung deui wae. Nah teh cek aing ge tadi. Lain, audag. Cek atuh teh era teh geus karolo teu paruasa meh nunjukkeun ka barudak leutik. Lain kalau karek gara Rodin. Ingat geus karolo cik atuh sarada. Cek aing ge. Aing uyuhan lila-lila cicing di dia aing stres ku si udag mah. Engke ku Aubi make selang bae antepkeun. Hayu, orang siap-siap we engke. Ieu we sing ku Aubi diomonganan.